warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadil muhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, min karomati alallah wa wulidtu makhtunan walam yara ahadun saw'atai. Kasepuhan anu geusing kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah Ta'ala dipaparin kemuliaan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tokoh masyarakat, para alim ulama, kiai, ustadah, sadayana ku Allah ditambih-tambih kemuliaanana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah anu sami-sami hadir dina dangut nu ayeuna, aya aparat, aya teh. Alhamdulillah, mudah-mudahan ku Allah dipaparin ka istiqomahan dina ngajalankeun roda-roda ka pamerintahanana, amin. Oke, ka teu hilap ka sahibul hajat anu parantos ngundang ka urang sadayana. Alhamdulillah dina wengi anu ayeuna urang tiasa kempel dina ieu tempat. Mudah-mudahan ku kempelna urang dina ieu tempat janten wasilah lungsur magfirah ka urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sate acan urang ngaos, urang doakeun heula ku urang sadayana, mudah-mudahan anu nuju bunga dulur urang sadayana tos ngalaksanakeun akad nikah. Mudah-mudahan anjeunana dijantenkeun rumah tangga anu sakinah mawadah sinareng warahmahna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge nu dihitan mudah-mudahan putra nu dihitana janten putra anu soleh tiasa bakti kana janten orang tua dan liridho illahi azza wa jalla. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur tetap kagungan Allah anu Maha Ghafur.
berkat rahmat anu dilimpahkeun ku anjeunna ka urang sadayana anu diwadahan ku wadah anu aya di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang selaku umat Kanjeng Nabi Muhammad anu setiap waktu ngadua jeung maca sholawat nandean leberan rahmat anu dipasihkeun ku Allah ka Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan urang sadayana ngahingkeun rahmat syafaat ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berkat izin Allah urang tiasa kempel di ieu haplah kulantaran aya pelantara anu ngundang urang ka ieu tempat teh ku jalan syukuran ya teh syukuran ari syukuran teh nampi paparin anu tos katampi. Lamun aya syukuran teh jeung hajatna takabur naon je lamun aya jalma anu syukuran tuluy teu boga kahayang kahareupna nu kitu teh takabur. Kunaon pangnabet disebut takabur? Lamun urang ayeuna ka Allah menta hirup isuk hayang hirup deui teh. Urang ka Allah menta hirup ayeuna isuk hayang hirup deui teh. Menta dahar ayeuna isuk hayang dahar deui teh. Menta sare ayeuna urang isuk bakal hayang sare deui moal. Mantakan jalma anu syukuran teh jeung hajatna takabur. Ngan pedah kalolobaan jalma anu aya di dieu khususna ari hajatan teh mun aya dangdut hajatan leres urang ameng ka hajatan ka mana nonton dangdut mah dangdut we ulah hajatan da ari hajatan teh lamun bahasa urangna hajat teh hoyong butuh gaduh kah hoyong hoyong naon pali dia keun kayak di pasihan ari hajat teh hoyong mun ayeuna urang ke Allah menta hirup isuk ge menta hirup deui lamun urang cukup ku paparin Allah anu geus dibikeun hungkul ayeuna tanpa aya kahayang deui berarti ngerasa diri geus mampu. Mantakan lamun santri mah aya nu mere teh kieu Pak. Lamun aya nu masihan hatur nuhun kana pangasihna enjing mun aya paparin deui. Sigana goreng eta teh bahasa nu padahal ngaleungitkeun kata kaburan anu aya dina diri. Tapi kunaon hajatan di urang bet dipake kagalibanana hajatan dangdutan hajatan calung hajatan jaipongan hajatan lu padahal hajatan teh ngarealisasikeun tina syukuran. Aya dangdut tadi di dieu ngarenaheun alhamdulillah urang sadayana di dieu diundang kuno pangundang nu aya di dieu tempat urang tiasa menarik taufik anu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Aya hidayah ka bumi kadangu tadi aya sorason ka ditu cirining eta teh pangajak hidayah ti Allah urang kudu datang ka ieu tempat dina peuting nu ayeuna. Mun teu datang ka ieu tempat berarti urang teh kalebetkeun jalmi adu nolak kana hidayah nu dibikeun ku Allah ka urang sadayana. Bager nu hajat teu? Bager nu hajat teu? Aya rambutan mulai dinya? Cenah bager. Kabageran anu hakikatna ye nu boga hajat
tergantung urangna jadi jeung teu na eta ibadah teh menarik kana hidayah anu kena ka diri urang. Ketika aya pengumuman poe ayeuna pangaosan di tempat anu lamun urang datang ka ieu tempat berarti hidayah jeung taufeekna ku urang geus karai. Itu sadayana ngingingkeun taufeek cuman orang-orang nu terpilih anu dina teras, nu di jalan, nu di pos, nu na kursi pangageungna. Nuhun. Alhamdulillah dina danget nu ayeuna ieu teh tusuk syukuran sakatenan sareng hajatna. Mudah-mudahan ku ngalangkungan ieu acara kedua mempelai ku Allah Ta'ala dijantenkeun mempelai anu sakinah mawadah jeung warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ilaha guru anu pertama budak teh lain guru sakola. Guru anu pertama budak teh lain guru ngaji tapi indung jeung bapak siap ngajarkeun budak. Samemeh ka guruna, samemeh ka ajengan ku indungna heula kenalkeun ku kalimah la ilaha. Da teu saeutik budak nu apal mukena, teu saeutik budak anu teu apal sajadah. Akibat kolotna teu ngenalkeun kana kalimah la ilaha. Cik sim kuring rek naros lamun ibu boga budak hayang boga budak soleh, ibu hudang subuh sok jam sabaraha? Hudang subuh sok jam sabaraha? Mun bapak-bapak hayang boga budak soleh, hudang subuh sok berjamaah tara? Sok tahajud tara? Ulah rek nyalahkeun anak lamun ayeuna kolotna hudang jam 8 nyawayana anakna ge hudang jam 11. Hayo nu disalahkeun teh anakna jeung anakna tuh ujang atuh sing siga budak itu. Tuh atuh ujang sing siga budak itu. Ribu dari indung-indung nah hudang jam 8. Aya nu kitu? Aya. Aya teu? Alhamdulillah. Alhamdulillah urang tos dibabariran budak anu soleh jeung soleha. Insyaallah nu dilaluhur soleh jeung soleh. Siap soleh? Genti ngaranna ku soleh. Keur ibu-ibu nu pertama kalimah la ilaha illallah ajarkeun ka anak urang. Hese moal. Hese teu. Nah make jeung hese si kira-kira anak urang mimiti apal angka hiji ti guru khusus atanapi ti urang. Mimitina budak apal pipi jeung irung ti guru atawa ti urang. Kunaon pangna bet budak apal pipi jeung irung? Kunaon pangna budak bet apal angka hiji lantaran akibat urang sering ngomongkeunana. Cik kira-kira lamun urang tuluy ngomongkeun kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid ka budak urang, cik kira-kira budak urang bakal apaleun moal? Bakal apaleun da geuningan curug oge eueuh guru khusus curug. Masalah irung oge eueuh guru khusus anu taledor budakna indungna, anu taledor budakna kolotna. Siap dipasantrenkeun? Siap dipasantrenkeun? Lamun ibu bapak hayang boga budak soleh kahiji mun masantrenkeun budak atawa ngajikeun budak ka ajengan, datang urangna ka ajengan. Ulah culeos nitipkeunna siga hayang moal. Mun
rek ngajikeun budak ka ajengan teh ajengan pangdidikeun ieu budak ku didikan agama Islam, pangajarkeun ieu budak ku ajaran agama cik nu ngaji di dieu ka ajengan sok nitipkeun kitu tah. Paingan ti soleh jeung soleha titipkan ke orang dalain anak hayam, ajengan nitip ya pangdidikan pangwarahkan kudidikan agama Islam, nitipkan budak cow asup ajengan teu apal naon katitipan budak kudu depikeun ka kitu urang nitipkan budak ka ajengan teh. Da eta teh ngalubar kana kewajiban urang keur ngadidik agama, keur di madrasah, keur di pasantren kolo teh ajengan jeung kiai. Urang mah di imah ngeunah-ngeunah sare, ajengan mah ngajar, kiai mah ngajar, ngadidik budak batur supaya soleh jeung soleh. Nah ari inungna nitipkeun budak rasiga hayam. Cik ibu, lamun ibu ya boga budak, umpamana boga budak awewe, Allah balik ti imah, teu balik-balik ka imah sok ditatanyakeun tara, lamun ayeuna aya budak ibu awewe dibonceng ku lalaki kana motor sok ditanyakeun tara, sok dicarekan tara, carekan. Ai leungit anak hayam di teteangan, ari leungit anak sorangan tuh di teteangan. Perlu ku orang diajarkan teh ya kahiji sina taat ka Allah, kahiji sina taat ka Allah, kadua sina taat ka Rasul sing mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia budak-budak kabeh cantang tu apal kana turunan-turunan Kanjeng Nabi Muhammad. Inungna arapal tak? Ari budakna kudu ari budak kudu apal, ari inungna teu mantakan urang sadayana ye di dieu teh wayahna kahiji kudu taat ka Allah, kadua kudu taat ka Rasul, tuluy ka ditu naon awewe kudu taat ka salaki. Cek salaki anu wayahna urang teh kudu dipigawe. Tugas awewe mah sabenerna pangringan-ringanan ngadukur taat tungkul. Nyi meser kopi meser, nyi nyangu ngeunah jadi awewe, ngeunah jadi lalaki, nyerikan disunatan, nyerikan yang ngalahirkeun, nyerikan disunatan, nyerikan yang ngalahirkeun. Cek saha nyerikan disunatan, nyerikan yang ngalahirkeun. Cek kuring mah nyerikan yang disunatan. Dacang ngadenge disunatan 2 kali. Cirining nyeri, da awewe mah nepikeun kasalapan oge boga deui. Nyeri tapi boga deui. Aya nu ngadangu disunatan 2 kali. Beak atuh mun keur ibu. Ngalahirkeun masih gana nyerinya 12 oge boga we budak. Dan lalaki mah disunatan teh hayang 2 kali. Cik kira-kira bapak nu aya di dieu ya. Lamun urang ngabogaan budak anu soleh jeung solehah bungah moal. Cik anu bakal seungit sana budakna atawa indung bapana. Indung bapana kabawa naik derajatna ku eta budak. Lamun urang bener-bener nyieun budak ti nol sina jadi budak anu soleh jeung soleh. Nabi Ibrahim alaihi salam disepitan usia 80 tahun. Mimitina aya
aya ajaran disunatan teh ti Nabi Ibrahim di sepitanana usia 80 tahun. Lihat tuh 80 tahun aya aturan cek Allah teh ya Ibrahim, aya aturan kudu disunatan. Nabi Ibrahim ngeluh ente Nabi Ibrahim disunatan waktu harita ketika perintah Allah turun kudu disunatan. Berarti cirining ajaran Rasulullah teh ente murni sadayana canak Rasul, aya ajaran anu kapungkur diange dugikeun ka ayeuna. Kapungkur teh ibadah haji teh lain di zaman Nabi Muhammad hungkul, di kapungkur oge aya ibadah kapungkur mah ibadah haji nate bari kekeprokan, bari ditaranyang, bari susurakan. Mantuluy eta ajaran teh dirobah ku kalimah labbaik Allahumma labbaik la syarika lak eta dirobah ku eta. Sigakeun di urang deui ayeuna mun aya nu maot sok mere beasara, mun aya nu maot sok mere beasara. Mimitina ajaran mere beas eta teh agama Hindu. Cuman ku para wali anu nyebarkeun di ieu wilayah digentos ajaranana jeung bacaanana ku kalimah la ilaha illallah. Selagi ada perkara anu positif sok sanajan eta tibatur angge ku urang. Uninga bedug cik ari bedug aya di Arab, aya di Arab teu kantos ka Arab gini apal aya di Arab bedug aya nu kantos ka Arab di dia ari bedug aya bedug da di Indonesia unggul bedug di unggal masjid urang loba bedug. Saha nu pangeulana mawa ajaran bedug, ajaran bedug ieu teh pangeulana teh orang Cina. Orang Cina lamun ngayakeun kegiatan anu besar, manehanana sok marawa bedug. Ngan baheula aya sosok orang Cina, anjeunna kalebetkeun turunan-turunan anu saleh, tuluy manehanana nitipkeun warisan ka hiji tokoh nu aya di kota Semarang. Dijian simbolis nepikeun ka ayeuna bedug di unggal masjid diange. Berarti temandang bulunya ari ajaran mah kumaha situasi jeung kondi da ayeuna nu ayeuna teh lain ayeuna anu baheula, ayeuna nu ayeuna mah nu ayeuna, ayeuna nu baheula mah lain ayeuna nu ayeuna, da ayeuna nu ayeuna mah nu ayeuna. Sigakeun sim kuring emut kapungkur ya. Wa ajengan teh kapungkur teh kantos amanat jangan berpolitik, jangan terjun dalam dunia politik. Kenapa wa ajengan mengeluarkan sikap seperti kan itu? Lantaran di mana kalimat thayyibah ayeunana lain anu ayeuna, tapi nu baheula ayeunana kaayaanana. Tapi lamun ningali zaman kiwari, lamun ayeuna nu ayeuna dipake ayeuna nu baheula, urang teh bakal ripuh beak dipolitikan ku batur. Matakan ayeuna nu ayeuna mah nu ayeuna we. Kan urang sing apal jenis-jenis awewe keur pemuda ya. Jenis-jenis awewe teh ya naon pangna awewe dikambil tina kata mar'atun. Mar'atun teh awewe mah resep kana kaindahan. Lamun awewe teresep berindah teu normal. Mun aya awewe cumpang camping teu normal. Nepikeun ka awewe mah masalah pakaian oge dititingalikeun tuluy. Nepikeun ka salaki rek ini Jumatan teh lamun baju narikeun teh dicarekan. Sok gitu
normal berarti. Lamun salaki ini Jumatan pakaian cumpang camping tuluy teh dicarek ku urang nu kitu awewe teu normal. Dari kagaliban awewe mah resep kana berindah. Ulah aya awewe nu bau-bau. Awewe mah resep berindah. Masuk ngamodalan keur meuli make up salaki. Eta nu salahna teh. Berindah keur awewe normal. Dandan. Nepikeun ka awewe mah lamun arek pamangkatan kaluar teh nanyakeun heula ka salakina. Bapak cik kira-kira aneh-aneh anu sae dinten ayeuna acuk warna koneng warna beureum. Cek salakina teh dicarek ditanya, "Ye nyai sae keneh warna koneng." Nah, ari pas keluar imah warna hejo. Awewe tah eta. Nomor kadua awewe teh dicandak tina lapad mir'ah. Ari mir'ah hartosna kaca, uninga kaca. Uninga kaca. Awewe moal jauh jeung kaca. Turun tina motor pasti ngomekeun tiungna kana kaca. Turun tina mobil pasti ngomekeun naon anu. Bahkan dina tas oge jero naon. Normal begitu? Normal. Ngan kaca aya efek sampingna. Naon efek samping kaca? Kaca lamun ditimul ku urang ku batu popes moal. Popes moal. Bisa disambungkeun deui moal. Bisa. Bisa disambungkeun deui tapi kaca moal bisa dipake ku urang sampurna ngacana. Nu teu suing ge jadi suing. Biasa ditumukeun deui kaca. Biasa ngan moal sam. Nya kitu deui awewe ge sigakeun kitu. Awewe ge sigakeun kitu. Ketika mempunyai masalah maka seorang wanita tidak akan mudah untuk melupakan masalah. Gampang memaafkan tapi susah untuk melupakan. Aya begitu? Normal itu. Nepikeun ka poho ingat, nepikeun ka tagihan listrik anu 15 tahun ka tukang oge. Coba lamun akang baheula henteu kitu mah. Coba lamun akang baheula henteu ngaluarkeun deui keur si anu mah. Geus 15 tahun inget keneh. Awewe eta. Beda jeung lalaki. Lalaki mah paduli ya. Awewe mah nu 20 tahun ka tukang ge inget keneh. Aya kejadian jeung salakina di hampura waktu harita tapi nalika panggih deui jeung kejadian pasti kasabina. Ingat deui wae. Awewe normal. Mun aya awewe culas eta teh normal. Mun aya awewe culeos eta teh normal gitu. Nah normal di dia normal. Alhamdulillah. Jejeg. Miring tuh. Wayahna keur awewe. Kehola atuh hiji-hiji.
can beres. Awewe nu kudu ditingali ku urang teh ye tingali awewe teh dicanak tina lapad nisa. Lamun awewe loba berarti kalimana nisa. Kalimana nisa mun awewe lobaan. Naon pangna bet nisa? Naon pangna bet nisa? Naon pangna bet nisa? Awewe mah sok cacarita ka batur. Abdul mun aya masalah teu dibeja-beja. Osok curhat, sae curhat, awon. Bima hafidallah, Allah ngajaga kana aib urang. Allah ngajaga kana kagorengan urang, berarti nu apal kana kagorengan rumah tangga iwati salaki jeung pamajikan. Lamun apalan tatangga kana kagorengan urang, tanya salaki pamajikanana. Dasanes ka asup kriteria lalaki kitu. Lamun kuring nu dawahna awewe marek mamunangkeun. Kan bae awewe normal nu kitu ba. Awewe normal anu daek kitu ante. Ngan pedah kudu dijaga ku urang sadayana. Kunaon pangnabat kudu dijaga lantaran lisan anu keluar bisa nguap kana aon. Aib anu keur dimasalahkeun di keluarga urang. Jaga ku urang sebisa mungkin. Cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana-mana boga masalah penting barang kudu beres. Di mana-mana boga masalah barang jeung pamajikan pentingna kudu beres. Da atuh bibir teh. Teu kaup aya batur nu nganggurna golodog. Sasoleh-solehahna ieu awewe rek init pangajian papangih jeung babaturanana nepikeun ka curhat jeung babaturanna mimitina mah hanteu nanyakeun iraha ka dieu salaki ka mana nyeta eta salaki abdi teh geus mulai tah cek nu hijina deui teh itu geura. Akhirnya saring curhatkan permasalahan lu padahal Allah baik-baik ngajaga karena aib urang kari-kari urang ngaluarkan aib sorangan. Ulah rek nyalahkeun tatangga, ulah rek nyalahkeun batur, mun aib urang apaleun tatangga jeung batur, ulah jauh antara salaki jeung pamajikanana. Dalam mun aya masalah di rumah tangga moal jauh awewe jeung lalaki moal jauh itu ulah rek nuduh-nuduh kata tangga ulah moal nyahon tatangga ge moal. Ya, urang sadayana teh ku Allah ditakdirkeun kudu ngahiji sebagai salaki jeung pamajikan, berarti urang kudu bisa mawa kana amanah anu dibikeun ku Allah ka urang sadayana. Naon amanahna? Ari ngaran-ngaran amanah hiji waktu pasti bakal dicokot deui ku ngabogaan amanahna. Pamajikan titipan lain, harta titipan lain, anak titipan lain. Cik kira-kira mun anak kurang dicopot kudu nitipkeun anak ridho teu? Kudu ridho atuh. Ayeuna kieu ibu namut artos ka abdi. Ulah namut artos eta mah hutang. Ibu namut gelas ka abdi. Cik kira-kira abdi berhak nyanak di kana gelas teu? Berhak da gelasna usaha. Ngan ibu sebagai penanggung jawab anu katitipan kahiji barangna ulah ruksak, kadua barangna ulah leungit,
katilu barangna ulah dijual. Cik kira-kira anak pamajikan orang harta nu dipimilik ku orang eta titipan lain, titipan lain, titipan lain. Wayah namun hiji waktu eta titipan ku Allah dicokot deui, da Allah anu nitipkeun ka urang nage. Nepikeun ka Abu Talha, ari Abu Talha teh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah sareng Ummu Sulaim. Dirinya ngagaduhan putra Abu Umar. Salami anjeunna rumah tangga ku Allah kakarik dipaparin putra anu namina Abu Umar. Ngan hiji waktu Abu Talha nuju keluar ti bumina, Abu Umar tadi teh ngantun budak hiji-hiji ngantunkeun ti alam dunia. Nu aya di dinya ngan Abu Sulaim mungkul ibuna. Kumaha laku lampah Ummu Sulaim ketika ditinggalkan ku Abu Umar, salakina nuju teu aya di bumi. Ummu Sulaim langsung nyanak ka eta putrana, diibakan ku nyalira, disengitan ku nyalira, dikapanan ku nyalira, tuluy digolerkeun di pojok bumi eta putra. Hiji waktu bapana dongkap ka bumi anu namina Abu Talha, dongkap ka eta bumi naroskeun putrana. Nyai ari si Ujang mana? Eta Ummi Sulaim teu langsung ngawaler kuantun ke Ummu Sulaim ngawalerna sigakeun ieu. Cik akan mun kinten-kintenna urang katitipan ku batur barang, lamun dicanak deui eta barang kudu gaduhna ridho urang teu. Abu Talha ngajawab, ridho pisan Nyai atuh. Tanya kitu deui putra akang teh tos ngantunkeun. Ummu Sulaiman teu gentar saltik-etik acan menyambut suami dengan baik. Anjeunna ibak heula, bangdan heula, nyiapkeun heula tuangan sok sarajan kaayaan putrana naon tos ngantunkeun. Didinya kumaha Abu Talha? Abu Talha nyarioskeun ka Ummu Sulaim, Ummu Sulaim, kunaon anjeun teu ngawartosan putra kami tos ngantunkeun? Kecewa, budak ladang hayang, hese itu boga budak, kari-kari boga budak na ngantunkeun. Didinya Abu Talha laporan ka Rasulullah, ya Rasulullah, putra kami ngantunkeun, putra kami teu aya, pamajikan teu ngawartosan ka abdi, istri teu ngawartosan ka abdi, abdi diwartosan teh tos ngantunkeun aya di lebat bumi. Nu akhirna kumaha? Walaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Talha, eta ngan saukur titipan, anjeun ku Allah bakal dipaparin putra deui. Tegila tidinya Allah Ta'ala ngaijabah karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipaparin putra deui ku Allah. Cik kira-kira lamun urang kaayaan budak ngantunkeun salaki keur eueuh anu gancang dicepengna HP. Bapak-bapak engal ieu urang kali ngantunkeun. Ummu Sulaim dugikeun ka kitu, ngawartosanana sigakeun kitu, lantaran cirining contoh keur urang sadayana, contoh keur ibu-ibu nu aya di dieu. Cirining budak teh adalah titipan ti Allah Subhanahu wa taala. Ari ngaran-ngaran titipan wayahna hiji waktu bakal dicokot deui kudu ditipkeunana. Urang ulah rek kaget, urang ulah rek rawas lantaran sakaratul maut bakal tumiba ka unggal jelema. Aya nu gelok bedah ditinggalkeun pamajikan? Aya sing sadar pamajikan titipan salaki oge akur naon? Titipan ti saha? Titipan ti Allah. Ari ngaran-ngaran titipan berarti kudu dijawab. Ulah dijual, osok dijual salaki, pamajikan sok dijual, osok dijual anak,
ti saha ti Allah. Tuh tinggal Nabi Ibrahim alaihissalam, kunaon pangna Nabi Ibrahim sukses nyukseskeun putrana jadi putra anu soleh Nabi Ismail alaihissalam. Ketika turun perintah Allah supaya menyembelih eta Nabi Ismail, Nabi Ibrahim langsung naon? Langsung balik menyembelih ka Nabi Ismail. Walaran Nabi Ismail sigakeun kumaha? Abdi ridho lamun ieu perintah ti Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Ismail kaayaanana keur ngora keneh. Cik kira-kira budak urang lamun disapakeun bedog keur kaayaan ngora keneh bakal malik ngadek moal. Malik ngadek moal. Malik ngadek moal. Bakal malik ngadek. Kunaon pangnabat malik ngadek? Anu salah budakna kolotna. Anu salah budakna kolotna. Jelas kolotna anu salah. Dalamun urang hayang boga budak soleh teh nya soleh kedua sana. Apal kenteng, apal bata, dua nana dijieun tina taneuh. Lamun ayeuna taneuh eta diasupkeun kana citakan kenteng jadi bata jadi kenteng. Lamun citakan kenteng diasupkeun kana citakan bata jadi kenteng. Berarti kumaha nu nyitakna jelema mah? Siap? Siap? Siap?